ari nambet marukusunu. Atuh mandu teh capek belajar online ai kuota eueuh. Kita kayaknya gitu atuh Nur, tinggal isin kuno kurerencangan anu di bumi tuh, maknya gitu. Iya atos katingali kudu di bumi. Ya atuh hayu orang salam heula. Maknya gitu. Isin mak. Salam heula matakan kayak ngurukusunu. Mohon. 1, 2, 3 mak. Sampurasun. Saderek sadayana. Baru kumaha daramang. Itu rencangan dulu sadaya tuh kan balager ya untuk amak-amakan siga Nur. Ari Nur kunaon atuh tadi teh amak-amakan wae. Atuh dah. Ando teh gaduh kuota rek belajar online nama. Oh, gitu. Ya tuh mah bade masihan meserkeun kuota. Sanes, mama bade ngawartosan ka Nur. Teu kenging amek-amekan. Upami urang gaduh kasusah teh. Dulu teh lepat mah. Nya apaan? Ari amek-amekan mah sanes teu ngarengsekeun masalah atuh. Emang mun Nul amek-amekan kuotana jadi seueur. Nya saurna teh kan aya bantuan pemerintah. Nya, tapi Nul teh teu acan wae kenging. Nya kedah sabar hartosna. Sanes kedah amek-amekan. Urang teh kedah tetep suka bunga. Naon margina? Margi urang mah putra Gusti. Tah eta. Upami urang suka bunga. Ngaraos bagja. Sok sanaos urang seueur kasesah ku margi da Gusti mah tetep miasih ka urang. Oh kitu mah? Nya atuh pan aya dawuhan Gusti. Kumaha mah? Dina Yeremia pasalna anu ka-3 ayat anu ka-22 sareng 23 disebutkeun asihing pangeran teh taya kandegna. Aduh. Welas asihna taya sudana. Aduh. Tetep seger lir hawa isuk. Tur pasti lir surya medal. Aduh, surya medal teh panon poe. Panon poe. Matahari pasti pan eta mah pasti medal unggal enjing. Unggal enjing teh. Tah. Mencorong. Mumun eta kasih Gusti ka urang nu mawi urang teh aya alasan kanggo amek-amekan kanggo mungrukusunu upami urang gaduh kasesah, upami urang capek. Nya, memangna emak teu gaduh kasusah gitu. Oh, emak oge sami teu gaduh kuota. Sami aya dina kahirupan mah. Teu gaduh kuota. Aya wae ari kuota mah. Tapi sanes mung kuota wungkul pan kasesah teh. Aya anu capek kedah barang damah. Aya nu udur. Aya nu udur. Aya nu di PHK. Aya nu di PHK. Aya naon deui? Aya anu teu bisa sakola. Tah, aya nu teu bisa sakola. Ari endul mah kan ayeuna masih tiasa sakola. Muhun. Sok sanaos kuotana rada elat. Nya. Masih keneh gaduh emak jeung abah. Aya kan? Gaduh keneh. Abdi abahna teh Abah Pur. Tah, eta teh abdi mah namina Mak Oce we. Oh tuh, baja atuh. Aya pami kitu mah. Mantap. Nul teh aya alasan ngamak-amakan. Eta teh hiji tawis ka asih Gusti kan Nul. Masihan kulawarga, masihan waktos kanggo sakola. Di sakola gaduh rerencangan tuh? Seueur. Eta oge tawis ka asih Gusti. Ayeuna Nul masih keneh nganggo acuk sae. Sae. Nya Tima Oce emak abdi. Tah, eta oge tawis ka asih Gusti. Janten urang teh kedah tetep miharep ka Gusti. Ulah ngarasula. Nya ngarasula teh naon, Mak? Amek-amekan arah. Jiga abdi tadi. Nya sedih. Abdi mah mending keneh ngalasuluh wae nya, Mak. Tah, eta sae. Kanggo ngabantos emak sareng abah di bumi pan upami ngalasuluh mah. Eta hiji murang kali anu laras-laras percanten kana ka asih Gusti. Berarti mah endul teh tadi teh lepat. Nya atuh ari ngangkeun putra Gusti tapi amek-amekan pedah teu gaduh kuota mah.
Oh. Teu percanten kana kanya Gusti atuh. Padahal Gusti mah satianya mah. Satia mi asih ka enu. Sok naon deui anu kirang ti Gusti? Panon poe Nya. dipasihkeun ke nyaangan urang sadaya. Hujan dipasihkeun ke nyaangan kasehatan. Tadi oge pan kumaha tos disebatkeun. Nya mah. Mah. Atuh pami kitu mah. Jadi kesimpulanana urang teh kedah kumaha mah? Kedah tetep urang teh percanten sareng yakin karena kaasih Gusti. Gusti nu satia. Gusti anu satia tara ngantunkeun urang. Nuhun. Ayeuna nul sedih, Nya. nul bagja, Gusti mah tetep aya. Berarti Gusti Yesus teh sobat urang Anu sadaya. satia pan aya laguna geuninganan. Kumaha mah? Sobat satia. Abdi gaduh hiji sobat nu satia. Tah. Gusti Yesus Almasih eta namina. Waras eta. Aduh hatur nuhun na. Nya atuh. Aya atuh, Potosan rencangan nu di bumi oge nya. Nya nu di bumi oge nya urang teh gagaduhan sobat nu anu satia. satia. Janten Nyata teu kedah naon mah. teu kedah hariwang. Oke. Teu kedah sedih. Oke. Nya. Ayo Gitu. atuh mah. Ayo. Antara tundul Ka mana? eta ka bapak nuju di rumah. Nya hayu lah kumaha dianter. Ngan omat ulah amak-amakan deui nya. Ya ayo mah. Hayu atuh Ayo, Mak. marangga sadayana. Dadah, teu nuhun, Gusti kaberkahan.